100. Itu kebanyakan biji emang 120 detik. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi daril fahmi waftah li bi bariqatil ilmi wa sirri fadlika ya rabbal alamin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawikil lagi sewaji fasal wajibatul ghusli utai pirokti raka ngawajibakeun adu sikusita tunanam ila jula syafati sawiji manjingnya safa fil farjina lampar raji nurujul manilan matumani wal khedwan nifasu wal hurujulan matu wal hurujul manilan matumani wal khedlan nifasulan nifasur datulan mana wal mautulan maut. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun sartosna ieu pasal bade martelakeun kana sapirang-pirang nu ngawajibkeun kana adus. Sebelah hiji senajang santri sitatur eta teh yang genep. Ila julasapati mana nu rupana nu genep teh ila julasapati. Hiji yen manjingkeun asapa si jalma pil parji kana parji geuningan anu sadiata kieu bagana parji teh ngaranna kieu loket godeg dah Rajul mani serangkan uakna matumani wal khaidu sareng head wani pasu sareng nipas wal wiladatu sareng ngajuru wal mautu sareng terakhirna wal mautu sareng maut. Jadi tegasna bismillahirrahmanirrahim tegasna sapirang-pirang adus eta aya genep hiji mengasupkeun asapa kana parji dua keluar cai mani tilu head dia awewe hungkul opat nipas di awewe hungkul lima ngajuru di awewe hungkul genep maot di lalaki jeung di awewe. Bismillahirrahmanirrahim. Mertelakeun paslun benang dibaca sabaraha wajahnya. Faslun benang dibaca opat wajah. Hiji benang dibaca ropa tarkibanana jadi mubtada tina khobar anu dibuang takdiranana faslun hadza mahaluhu. Faslun ari ieu fasal hadza eta ari ieu mahaluhu eta tempatna pasal. Faslun tarkibanana jadi mubtada dicirian ku tawi isim ciri isimna tanwin ropa alamat ropana domah lantaran isim mufrad. Hadza hatan beh za isim isarah hukum mufrad mudakar tarkibanana jadi mubtada sani dicirian ku tawi isim ciri isimna musnad ropa alamat ropana mabni sukun mahal ropa lantaran isim isyarah hukum mufrad mudakar. Mahalu hukum mufrad mudakar gitu. Mahalu tarkibanana jadi khobar mubtada sani dicirian ku iku isim ciri isimna musnad ropa alamat ropa nadomah lantaran isim mufrad. Mahalu mudhof hu mudhofun ilaih isim ciri isimna musnad jr alamat jr na mabni domah mahal jr lantaran isim domirna g domir mutasil wajibul ifrad hukum mufrad mudakar goib. Sajumlahna mubtada sani jeung khobarna ma'ruf lantaran jadi khobar mubtada awal khobarna oge di ngaranan khobar goer mufrad jumlah ismiyah ari robitna anu buat balik ka mubtada awalna nyata hu na lapad mahaluhu anu buat balik ka faslun
sajumlahna mubtada awal jeung khobar nah hantaya mahalan lantaran jadi jumlah istinaf nahwi atau mahal nasab lantaran jadi makulu qolal muqaddar min qolal musonif. Qala Syekh Ibnu Malik fi kitabihil Alfiyah wa khadfuma yulamu jaijun kama takulu zaidun ba'da man ing dakuma. Kedua benang dibaca ropa keneh tarkibanana jadi khobar mubtada na dibuang takdiranana hadza faslun hadza ya faslun neta fasal hadza hatan behda za isimi sarah hukum mufrad mudzakkar tarkibanana jadi mubtada di cirian ku utawi isim ciri isim na musnad rofa alamat rofa na mabni sukun mahar rofa lantaran isim isyarah hukum mufrad mudzakkar. Faslun tarkibanana jadi khabar mubtada di cirian ku iku isim ciri isim na tanwin rofa alamat rofa na domah lantaran isim mufrad. Sejumlah na mubtada jeung khabar hantaya mahalan lantaran jadi jumlah istinaf nahwi atau mahal nasab lantaran jadi makulu qolal muqaddar min qolal musonif. Qala Syekh Ibnu Malik fi kitabihil Alfiyah. Bismillahirrahmanirrahim wa hadfu ma yulamu jaizun kama takulu zaidun ba'da man indakuma. Tilu benang dibaca nasab dinasabkeun ku fi'il anu dibuang takdiranana iqra faslan iqra kudu maca anjeun faslan kana fasal iqra fil amar mabni sukun taya mahalan lantaran fil amar soe akhir can patepung jeung naon-naon dina akhir na arifailna mustatar wujub takdirana naang tanubat balik kamu khotob. Faslan tarkibanana jadi maf'ul beh tina lafad iqra isim ciri isim na tanwin nasab alamat nasabna patah lantaran isim mufrad. Sajumlahna fi'il jeung fa'il hantaya mahalan lantaran jadi jumlah istinaf nahwi atau mahal nasab lantaran jadi makul qolal muqaddar min qolal musonif kama qala Syekh Ibnu Malik fi kitabihil Alfiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhdapu nasibuha in olima wa qad yakunu hadfuhu mutajama